Asa nogorowan? Tok! Woi! Tok! Tok! Woi! Aduh, bage ya. Sugan teh saha deh kah? Duk. Kumaha Mang? Pah, meujeuh. Anjir, beda aya arjel mama, meni seungit. Anjir, kumisan eta mah. Ah, saeutik, eta mah sebel. Jadi kumaha ieu? Aya naon sabenerna? Jadi kieu nyawang mangsa ke tukang. Di mana nu jadi kolot urang duaan pernah ngarencana. Di mana lamun kolot deek boga budak lalaki, kolot nu didinya boga budak awewe atawa sabalikna. Cenah cong rekokeun alias jodohkeun. Ya. Tah, kulantaran anak hiji sarua lalaki nya deek nya didinya jadi moal bisa meureun. Tah, kulantaran deui ieu aya nama adi deek awewe adi didinya lalaki da kolot urang aya nama geus areueuh kumaha mun urang jadikeun ka hayang nu jadi kolot. Maksudna jadi dijodohkeun gitu? Nya namun teu dilaksanakeun ka hayang almarhum nu jadi kolot bising jadi matak. Nya kadinya nama. Tapi bohordokna daekeun teu. Moal aya nu teu daekeun ka adi deek mah. Nyeuh, tempo. Geulis euy. Nya nu berat mah adi deekna, daekeun moal ka adi didinya. Nya sih. Nya kudu Nya sih. nyasi wae. Jadi kumaha? Geus lah. Jadilah. Waalaikumsalam. Ande uih deh. Nuhun. Cika di heula. Aya nu bade saurkeun. Wah, kadea. Penting. Kumaha? Kumaha terus diemutan cariosan anu kamari. Seriusan nu mana? Nu mana keneh wae. Eta panyatan aa bari mangprokeun dea ka rai sobat aa. Oh, nu eta. Nuhun nu eta terus diemutan ku dea.
Antos A. Terus kumaha bade iraha? Dia mah tulang bunga awe bade irah awe ge. Saya atuh kitu mah. Bade ka mana? Kapan teu acan nyarusna ge? Cara PA sanes waktu soli we. Ampun, ampun. Mun budak ayeuna mah diajak ngobrol ku jadina lanceuk peneh hese. Can anggeus oge geus ngaleos. Ampun, ampun. Put. Aka. Kunaon ari maneh? Unya harenya siga bol hayam bae. Tukuna naon aka biasa wae. Dah, biasana kita rakitut. Emang kumaha biasana? Biasana hage maneh mah lamun teu molor nya madang. Gitu. Nya terus kunaon atuh? Ke. Tapi dina roman-roman mah siga keur meunang ka bunga. Tembus nomornya. Sok mana karep we aka mah. Ai kudu balaka mah ayeuna teh keur bunga aka. Lain pada nembus nomor. Lain. Tapi nya naha atuh? Aduh. Balakakeun ulahnya. Eta maneh jadi ditanya kalau olohok ngembang malati. Emang kado aka. Tah eta Jadi kieu aka. Teuing naon ngaranna. Da karek ayeuna ngarasana. Padahal karek tadi panggihna. Tapi ya gitu we lah, ngalangkang aka. Nah, siri. bunga akama cirining maneh teh geus apal yang keuyeub. Liang kuyup cenah ya. Kabenaran kieu keur mah aka teh boga cawan pipa majikaneun keur maneh. Ayeuna maneh kabeneran geus hayang ka awewe, pan cocok atuh. Lamun cek bahasa lagi kita mah pucuk dicinta ulam pun tiba. Ibarat mobok magih gorowong monyet naik dibere gehu. Bere teraje gitu. Tah eta taraje. Maksudna ayi trek dijodohkeun gitu. Nya rek direkokeun jeung adina sobat aka. Tapi Geus tong tapi-tapian. Pokona maneh kudu nurut ka aka. Lamun teu nurut ka aka, baik nurut ka saha deui. Indung bapa geus teu boga ibarat ti aka. Anu tanggung jawab kana hirup maneh, pendidikan maneh, termasuk jodoh maneh. nya kadinya nama rumasa diurus ku aka. Tapi cik atuh aya urusan jodoh mah aka mah Geus lah, tong loba protes. Da kage moal mere barang anu goreng dijamin malai.
sugan teh saha? Naon atuh? Kenaon di dia nonggeng wae. Teu eta biasa keur ngurak. Mun nya ngurag tina kamalir saat. Nu penting yakin. Yalah, ngomong-ngomong kamana wae euy keur ku panggih? Biasa neangan pengalaman. Pengalaman nu di tangan. Inya lobakeun mah pengalaman, lain mang lobakeun panglamunan, mah teu kusanting jiga sorangan. Sok kitu sorangan mah. Yang satulahnya yeup, cep. Kemana tuh? Nya biasa dek balik lah, capek deh mau goleran tuh. Nyesok atuh orang ngek teruskeun ngureknya. Nyesoknya geura udah kita kayakinana. Ayo mang, Dek.